Amengan ka pasar malam bareng keluarga kecil nyiepkeun isi pesak pulangna lanjut meser kerang sareng baso. Videona diambil dina dinten Minggu saatos magrib. Tadi dieu teh caritana abdi nuju ngadandanan si Hana. Salaresna mah sanes ngadandanan tapi cuma ngaganti acukna we sareng disisiran hungkul dibedakan we sakedik. Ari indung nama pangheulana diacuk teh supaya jongjon kitunya saatos magrib teh tadi teh langsung we diacuk. Tah ayeuna lanjut abdi bade nyicikeun cai supaya engkin teh di ditu bilihna hoyong eueut kitu si Hana teh jadi weh aya caina. Jadi ayeuna mah ka mana-mana teh sok tara elat nyanak botol minum. Tuh gerak si Hana mah tos teh sabar hoyong enggal-enggal angkat tiba-tiba tos dugi we geuninganan di pasar malam tehnya. Muhunnya pamirsa tadi teh teu ngadamel video di jalanan dan nyaeta asok haroream kitu ngadamel di perjalanan masuk asa hararese kitu. Tah ieu teh anu pertama-tama ada si Hana teh riweuh hoyong enggal-enggal naik kareta bari jeung ieu teh kur hiji-hijina abdi hungkul sareng si Hana. Teh acan aya nu naiknya pamirsa dipengker dipayun oge meni lowong keneh ieu teh. Da sok sanajan kur abdi hungkul anu naik karetana angger we dipajukeun ning tuh nyorangan oge. Tapi saatos tilu putaran mah seueur ieu teh penumpangna teh nganyaeta ku abdi teh dipidiokeun da izin kitunya ai seueur batur mah. Tiba-tiba tos turun pamirsa tuh tingali geura acuk meni sararae kitu tapi da teu niat meser acuk jadi weh henteu. Tuh geuningan teu kanyahoan si Hana mah tos naik deui kana kuda sareng bapakna da abdi mah nyaeta digugusur wae ku aana diajak main ka dieu. Nya lumayan we pamirsa kenging parabot kanggo dipawon. Indungna anggeus main si Hana mah ning tuh keur ngalaan lauk sareng bapakna geuning teu lami oge langsung we ngalukis. Jiga-jiga we pelukis profesional ning tuh pamirsa tos apal cara ngalukisna oge bari jeung hasilna mah ieu teh masih keneh belepotan kenehnya wajar we da karek 3 tahun. Aana si Hana sareng etehna mah naik nu kitu geuningan naon ngaranna nya pamirsa abdi mah teu apal. Da si Hana teh hoyong permainan kitu hoyong naik kana mainan balon. Muhun rumah-rumahan balon ngan nyaeta da paur seueur anu ararageung janten we pindah ka dieu kana mandi bola. Da pan dina rumah balon mah jadi orang tuana teu tiasa masuk. Mandi bola mah teu lami da nyaeta bapana si Hana ngajak wae uwih majarna teh cenah tos wengi teuing apa teuing tos seep sugan acisna. Tapi da nyaeta ningali mainan mata ka si Hana teh ngagugusur bapana nuduh-nuduh hoyong mainan. Ahkeun we si tah jeung bapakna indung nama ulin we kalah kamencetan hahayaman. Da nyaeta si Hana teh diolok ka ditu ka dieu ge angger we hayang gelembung sabun padahal mah di bumi ge aya. Tah di dieu teh caritana nuju ngabatrean gelembung sabunanya pamirsa tuh tingali gerak pamirsa hasil permainan aana si Hana sareng etehna si Hana menang sabaskom pinuh. Meser mainanana atos ayeuna mah lanjut urang meser jajanan tah di tadi teh aana si Hana nyaeta hoyong meser kerang saurnana teh sareng baso. Jadi weh di dieu teh maleser kerang abdi aana si Hana sareng etehna si Hana lanjut weh meser baso sareng sosis. Kanggo jajanan mah kur sakieu nya pamirsa teu seueur-seueur lanjut ayeuna mah abdi teh bade aruih caritanana teh. Katingali nama teu piranya pamirsa tapi sakieu ge tos seep ieu teh 300.000 nya lumayan we uang belanja 3 harieun. Tapi sawi